hati-hati musuh leuwih ti urang pinter da bahaya doakeun ya gan wagana tu taliti leresan manana iya bade kumaha dik naliti ti awang-awang nyi awang ti awang-awang pot gan awas tah hiji nyampurkeun ka nyata awas hiji nyamperkeun tah Kang. kaget kun nirahkan ningali ingkang sampun prapta sampun prapta lawala abdi saha teh tarose ku agan satria ulah saha ngaran kaula teh Sang Hyang Dewa Nur Cahya Sang Hyang eta kula lawora teu nu lalawora mah kalong sare ngagantung cicing hei hayang aing geus digebes watuh aya kasieun kan ieu teh pejuang kan anu masihan ide naon yen ngepung eta penjahat teh anu kakasih Sang Hyang Jagat Netra teh di negara Awa Ulangit ye ide ieu nyaeta carana teh kulon wetan kidu kaler kana di kedah di eusian ye nyaeta carana teh pager betis wah yo ieu teh ide ieu teh taktik ieu strategi anu boga skenario teh eta anu kagungan skenario teh eta Bapak Ibrahim Aji aduh Nuhun. Tapi kade daulat. Nah anjeun di mana ke geus hasil moal minta moal nuntut jasa. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Eta gan kata jina teh. Wah, kata jina teh tambah pamrih. Ai biasana mah gan pan jelema teh nya. Ieu. Nya pan anu kadangu ku agan ti kapungkur para pejuang. Ieu. Sanggup toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalamatan negara jeung bangsa. Ieu. Tapi pan seseueurna mah aya nama tibalik kumaha sanggup ngorbankeun batur demi keuntungan pribadi. Wow. Demi keuntungan keluarga. Gitu. Nya. Seseueurna mah sanes bade ngawakilan rakyat, tapi ngawakilan pamajikanana. Benar. Geus. Moal kiat agan ka sincep. Tongah hina sia. Ayeuna kade ieu geus nepi ka perbatasan bisi aya mata-mata musuh. Moal kan. Oi. Percaya teu? Udah. Kalebet daerahna teh teh Kang. Dia jaket juragan Anom. Awas kalau bakal naliti ka hareup.
balik saha teh daerah musuh. kan eta teh saha Sincep aya nu ngawartosan agan ngaranna teh Sang Hyang Nurbayu ieu nya eta teh saderekna keneh Ya sincep kan eta ge. Sincep keneh teh ge kade cing hati-hati pot kan cing hati-hati musuh leuwih ti urang pinter da bahaya doakeun ya agan ku agan atuh taliti leresan-leresan manana ieu bade kumaha dik naliti ti awang-awang nyi awang ti awang-awang pot kan awas tah hiji nyampurkeun ka nyata Awas hiji nyamperkeun da Kang. Ulah hare-hare wae kade. wulu wulu Lo lo lo. wulu Lo lo lo. wulu 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 hey 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 hey. hey 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 nah, yo seuri we. Ya seri. Aya jelema euy. Hei. Saha ngaranna? Bau-bau bangsa manusia. Tah nu mata kudu daek mandi geus nya bau. Manusia mah bau. Eta mah Aya bau. kitu naon sieun? Maneh warga negara mana euy? Kuring. Heeh. Negara Amarta sieun. Dek naon maneh asup ka wewengkon uing negara awu-awu langit? Ieu teh negara awu-awu langit teh ka Amarta sawareh ka Astina sawareh ieu teh maneh teh nya negara di jero negara. Nyawal ka tu ka dieu. Paduli teuing naha? Heuh salah teh teh. Ngaranna maneh saha? Kuring? Heeh. Nurdin. Cah Nurdin. Nurdin pantes. Aduh. Hari itu kuring Komar. Omar. Aduh, di kamarana atuh maneh teh. Biasa sih. Bade lebet ke negara awu-awu langit ieu bade nawiskeun barang sih. Barang naon abdi marek usaha. Heueuh usaha naon dagang naon maneh teh? Dagang barang batur. Adi maneangan batina. Heueuh barangna anu rek dijual teh naon? Roti bakar. Roti bakar. Mana rotina? Pan bea kabakar. Ah, na teteh. Naon? Ta ieu teh jelema teh keur nguriling neangan tanding. Anya selang neangan lawan saumur hirupna sanyahoun digeuti sorangan. Pecahkan dagor garpe kulingis. Kuat, lain kuat pae. Sok pecahkan. Sikan sokah urang gelut jeung aing prung.